Aku masih belajar atuh Neng. Mama kan ngajarkeun Neng. Masa nilai rapotna bareureum kieu? Pan mama unggal poe ngajarkeun Neng teh. Kebiasaan sih Neng mah kalau banteng ngomeh HP ieu. Lu banteng ngomeh HP. Mama kalau ngomong enak aja. Aku kan pintar. Pinter nih, merah semua tuh rapotnya tuh, bareureum kabeh. Kumaha sih Neng? Ih. Ulah ngomeh HP bae. Pokokna mah mulai ayeuna lamun Neng nilai rapotna aya beureman deui, moal dibere main HP kumaha mah pokona mah. Moal dibikeun ulin, HP intina mah pokona mah. Nya? Mama mantap kan aja ngajak main aku. Jangan main, gak boleh. Assalamualaikum. Salam. Abah. Jeuleuh tah, rapot si Neng ku Abah. Naon emang? Jeuleuh ku Abah. Sok tingali teh ku Abah rapot si Mas. Kurang emang ira po ceneng. Masa nilai rapot bareng kabeh pusing mama mah. Kapan diajar unggal poe. Mana? Lo coba apa ningali lah. Neng, dia rapotku bagus teuing dah. Bagus sih mah beureum kike. Anak abah mah pinter. Pinter kumaha nilai bareng kitu. Abah kumaha sih eta rapot budak bareng malah bagus malah di alam kita budak molek mikir. Abah gitu. Aya abah teh kumaha nu ngaranna beureum eta ngaranna tandana anak urang teh beuleuh abah. Teuing eta kumaha guruna ngajaran mah nilai ame beureum kabeh kitu. Ada si mama ulesnya akan guru bae, di kumaha ge guru mah pan peurih perjuangan ngajarkeun. Tita dina teu bisa maca, sampai bisa maca pelaksanaan teu peurih eta ngajarkeun. Lah, ari abah masa bodo amat karena nilai mah anu penting teh alak anak urang. Tingali itu anak si Kemet sanajan nyana sakola pintar tuh galangan abah beak pura diliakan punya doang eta teu bangor gitu alasna Udah diseruakeun atuh lah. Kumaha abah teh? Terus eta sih Mas kumaha abah atau perlu kurang dileskeun bae bah? Teu kudu lah mah. Pancek agama orang teh ibu madrasah terbaik bagi anak-anakna, berarti ngajarkeun sing bener, wasin asal-asalan. Ai maksud abah, mama teh ngajarkeun teh bener gitu. Ai abah mah mana bae. Emang abah teh ngajarkeun budak, gawe nang urang anu mancing doang oge. Wani-wanian abah magahan nyuramahan mama. Ari mama wa ngambek bae. Sekalian lah garing lah. Tuh, gitu. Lagian abah lalaguan sok nyeramahan mama segala. Tuh, tingali anakna ngomen HP bae. Abah mah, emang abah pernah nyarekan mang hajakeun dibeli-belikeun kuota. Jadi beas mah teu meuli. Mar, yang berangkat mana Mar? Can kebetulan ya. Mal ya Mar. Kurang kayak masan yuk. Ayo, Ayo. ayo, nak nanti ya. Masan. Kurang ngopi. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mar, Ceng, sinari ya bisa tangari-tangari ka dieu. Umar. Masih agak carik tuh gitu. Mari udah mulai. Tan. Dan Mar, Tadi perasaan saya cekcok banget sama dikasih kenalnya tak. biasa Mar, manuk aing apa unggal goreng ngoceh bae, aceh cerok gitu. Ya maksudnya ya, ada kan tetangga gandeng bae, waduh, ngasih ete nyontah tuna. Duh, nggak biasa bae si Ceng. Dia ngomong-ngomong sinariin cek diri, naon emang? Tas si Umar aing kapang di jalan diajakan ka dia di busur ya kayak masih ajakan ngopi, nyapa kue kieu, aya kopina. Ayolah, sing gabok ka RT tinggal kopi.
Kopinya spesial. Oh, ele martabak spesial. Oh, apa yang bernostalgia lah jeung sia. Salah, Mar, we nostalgia lah, tapi nostalgia. Ai ari saja salah deh Aceng. Nostalgia anu bener mah. Oh. Kumaha sih? Si Sari, Naon, Mar? ngomong-ngomong aya kopi tuh ya. Aya kopi mah, Mar. Tapi si gana gulana eueuh dah, Mar. Aya gula mah gampang lah ya, tumbenan amat ya, sia rapih amat. Oh, aing teh sok dapet anak aing tuh sih. Boga sih kayaknya. Lah boga aing mah boga si Hasan tuh. Oh, geus jieunkeun lah. Aing tadi aing ngopi pemajikan aing dapat rapot. Oh, pamajikan sama tuh Sesi. Oh. Pengarumpi bae tuh ke pamer bae di kantin jeung aing ngadengeun aja. Baiklah, eta mah pan istri zaman now lah, pamer-pamer biasa, pamer salahkina balik di ditu pan, pamer sagalana lah. Ih, sia, maksudnya apa majikan sia bae. Kurang ngarumpi, kurang pamer bae gawena. Pamer? Oh, geus, kedengan nyingkeun kopi na. Oh, grama, jeneng kopi tadi tamu duaan. Abah segala pangjenkeun, nu abah mah kopi hidung ulah make gula. Pasti kemet bae mah sia teh, sama kayak gula galak kayak dukun. Oh, sari ya geus tunduh ya, gula ya. Mar mundur aku sih oleh dinya, mahalanai. Salam, Ceng. Ih, handua doang ini jadi mana aja, Abah? Kudeng bah, karena heur caina tuh, cenah Kita kumaha eta rapot anak sia Sari? Alhamdulillah, Mar, baragus nilai anak aing mah. Syukur atuh, teuing anak aing bagus teh nya. Loba beureman doang adik Mar. Anak aing mah nilainya Bagus atusan aya beureum mah, nilai mahal eta mah. nah dilokan sama Ceng. Pirakuna nilai beureum mahal. Ih, jangan ledeknya, Ceng. Ih, lagi ngambak bae sama Sari. Itu kudu urang eta baheula, aya tanda beureum mah tanda berani. Tuh, dengekeun mah omongan Abah jeung omongan si Aceng sarua kan. Tuh pan si Umar ke baheula, rapotna beureum kabeh, buktina ayeuna mantap. Mantap, Ceng. Bari ngopi atuh. Kopi atuh ih. Bari ngomong jeung bapak. Ih, kopi aing nya. Oh, eta. Panas ka selomon, panas eta. Ih, luar biasa ya kopi Sari. Eueuh, gurih-gurih nyoy. Mantap. Bari aris teh gelo Mar, itu ditiup ieu nu diuyuk. Aing mah kieu, ai buatan si Sari baheula keur ngalancong mah. Aduh, puyang aing. Siamu teh nyaho laga Umar bet, Han. Katro, aing karek ngeuleuh kopi kieu. Nih. Eta ngomong-ngomong si Juna kemana nya? Di mana? Emang temen kayak mana? Ih, tadi yang ngeceng si Jojo nyamper. Nyamuk atuh. Gelo kan si Juna nganter mana ke sekolahan. Ih, pan tadi aing ke sekolahan nyokot rapot. Masa main jam sakieu can balik. Ti isu pan nyokot rapot lagi. No, kumaha rapot tadi saya bagus teh? Paling bendera Indonesia merah putih. Be, kitu-kitu ge ada yang mah juara hiji. Saheula kakana. Sampai hari kiamat mau percaya kasih no. Ulah sok kitu sia ni. Dilokan. Pan sekitu amat nih ka aing, nyen emosi bae. Kamu yang percaya kasih musrik lah. Pasti lagi. Dasar. Udah jepit. Dasar sewi itu tuh bisa bae. Anu benlek. Nggak sudah, kalau saruri. Jadah doangan. Bingung aing ka sarari adak. Bingung kenaon sedak. Darah nang tebang di lain. Alitnya dicerek kanan kumah dukun. Bingung aing dak, soalnya ceritanya bingung. Jelas ya nih. Sabar siang Jun. Pan si anak ustad, saya kudu bisa ngadepin jelma kos kieu. Oh no. Makanya cerita sih nggak jelas nih. Makanya aing bingung. Ka rapot adi aing, kunan rapotnya bagus jasa nilainya. Apa aing di pandian kembang 7 rupa?
Ai gelo sia. Emang adisnya susah anak itu dipandian kemang 7 rupa segala. Bukan rapot tak tukar. Masalahnya sih eta. Kumpul bae. Di mana bae sana? Karena kajeung Biasa no. Tadi terus balik nyokot rapot mama aing ngajakan dahar ke KFC. Beung ngedahar hayam priuk ye. Hayam kriuk meureun, hayam priuk. Emang Sarua bae kenceng. eta sarua bae. Dasar undi. Siap, belum diundi ka aing. Sedek lah. Iya, narora aja KFC dong ge. Sebenarnya. Dek aya acara non ya? Teuing, bingung na. Kumaha urang ulin ka imah Pak RT bae? Pas. Pas kunaon sia? Pas jasa aing ka dimu seueus. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Tadi bapak mau yang sia, anak baru dak angon di kadario lah. Dek naon sedak? Biasa Pak RT, ada kopi-kopi cantik. Kucing lah cantik-cantik segala macam. Ngomong bae saya kapan si euy. Eta ya ho. Pemuda harapan bangsa. Aduh, Linda. Mohon Pak RT. Tuh, kerebang di rumahna. Bah, gening eta si Mas ku mama dites soal-soalna bisa kabeh ngejawab, tapi kok nilainya beuremnya? Katuker gitu. Geus kajenting lah mah, parusing abah mikiran nilai si Neng bae. Teu bisa kitu atuh bah. Kudu ditanyakeun di mah ka bu guru mah nya bisa ngajawab tapi nilainya beurem kabeh kitu. Kunaon Bu RT? Emangna nilai rapot si Mas jore gitu? Muhuna, yeuh nilai rapot si Mas loba beureman kieu. Coba Bu RT ningali. Yeuh. Atuh pantes Bu RT. Lantas kunaon Jono? Pan anak BRT masih Mas pinter. Atuh kumaha anak loba beuremna. Atuh ieu mah nu adina si Joni tuh ngaranna bae ge Dimas. Mana coba nyeung? Tah. Aing goblok. Emang dia mah goblok gitu. Pantesan adik aing nilainya bagus, orang yang patukar. Astagfirullahaladzim. Kok bisa katuker? Siga nama WRT pas ke di kantin tadi WRT kan ke ngarumpi jeung mama jeung cek kokom jadinya mentah patuker. Ari ngomong mah kabatur, ngarumpi dek sorangan oge ngarumpi di ditu. Ih, mama mah nimpen doang, Abah. Kok tiga bener sampai salah deui. Terjadilah Pak RT ngopi lah, nak kuy bae. Assalamualaikum.